Tidak ada nama yang menggetarkan di langit sampai di dunia, hanya satu nama saja. Barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Eueuh ngaran. Nunyian kaget. Langit jeung dunia. Ngan hiji doang. Salian ti eta mah. Ngaran biasa. Lolobana. Bau hapeuk. Komo si belegum. Si eta teh. Saya mau membahas Asmaun Nabi, karena tidak mungkin saya membahas sifatun Nabi, ahwalun Nabi, dat Nabi. Urang bade nyarioskeun asma Kangjeng Rasulullah. Saya diundang oleh Habib Faisal, maka izinkan saya menghaturkan jazakumullah hasanal jazaa. Malam ini anak saya sedang operasi yang 7. Saya tidak menghadiri operasi anak saya yang tahfidz Quran karena yang mengundang adalah beliau, jadi saya mengutamakan undangan beliau. Bareng Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Urang lahir ka dunia dosa minggu can aya ngaran komo nu kolotna kenyaho ilmu pesantren. Kiai bisi salah merengaran sabab subuh merengaran anu bagus. Awas ya, begitu lahir bayi ke dunia itu pertama berikan ismul karim, nama baik. Setelah diberikan nama dicipta, kemudian dilakukan ikah. Ini ada satu Mas, tukang son tolong bahasa anu dikecilin. Suara saya sudah alton barito, jadi tidak perlu sampai tambahin bass. Suara saya sudah gede, bulat, badannya juga gede, juga dalam kerupuk. Jadi bassnya dibuang saja supaya tidak menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Wih, barang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam makhluk nucan dilahirkan ke dunia teuing sabara juta tahun ngarana tos aya di ares dina tihang ares ngarana dituliskeun ku Allah dibarengkeun jeung jenengan Allah yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di halaman 147 juz awal dalam tafsir Ad-Durrul Mansur di Tafsirul Mansur dikatakan Nabi Adam sebelum turun ke dunia beliau menengok menundukkan kepala. Di arsy beliau melihat dua nama besar, dua nama agung yang dituliskan oleh Allah, yakni la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sekarang Nabi Adam waktu badai diturunkan ke alam dunia tanggah ke aras ningali dina tihang aras dua nama yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam mau turun ke dunia punten pertarosan abdi subhanallah orang Cibodas apal Nabi Adam diturunkan di mana? Cialawi loh siapa mamanya barang Nabi Adam diturunkan tarik Nabi Adam diturunkan di Gunung Sarondim India nyaho deket lembur si Sahrukan nyaho jauh
nyaho pokok nama Nabi Adam turun di India Sayyidatuna Hawa diturunkan di Jidah Iblis diturunkan di Ublah setan diturunkan di Isfahan Iran Orai diturunkan ini Nabi Adam diturunkan di India sampai Nabi Adam tobat kepada Allah 200 tahun Nabi Adam tobat ka Gusti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sareng Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bareng Nabi Adam tobat 200 tahun hari silaing STMJ sholat terus maksiat jalan ngan lamun daek bener tobat Allah pasti ngahampura tobat umat Nabi Musa baheula kudu maihan maneh bunuh diri dinu poek baheula umat Nabi Musa ngaledek ka pangeran hayang ngadeuleu pangeran ngajenggelek jika jelema ayeuna pangeran dianggap orang Arab mun teu orang Arab orang Cilalawi atawa Cibodas eta jelema heuleuh sanajan bentangna 7 heula umat Nabi Musa ibu umat saha cenah umat Nabi Musa kepercayaan hayang neuleuh ka Allah begitu Nabi Musa turun dari bukit Turisina menceritakan dapat 10 perintah dari Allah torek karana ieu Bani Israel terpercaya ka Nabi Musa jeung Bani Israel Musa ngan ente doang nu ngadeuleuh ka Allah kula moal daek iman lamun kaula teu neuleuh ka Gusti eta urang Yahudi hayang neuleuh Gusti Allah disambar ku Allah nurunkeun tentara Allah nurunkeun tentara Gusti mangrupa guluduk mangrupa naon mangrupa naon jelema ayeuna nantang Allah kunaon teh disambar guluduk sebab katutup naon kaliput ku lahirna Kangjeng Rasulullah. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Eueuh ngaran nu hebat jeung pangloba-loba nangaran iwal tingaranna jungjungan panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng hiji poe aya wali Allah jenenganana Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jajuli rahmatullah alaih anjeunna neangan cai rek wudu aya kepergian manggih sumur caina leutik bari eueuh ember eueuh timbaan nuju ngahulang deket sumur tiba-tiba aya budak awewe lemet umur 4 tahun ceploh nyiduhan sumur tiba-tiba cai mancur kaluhur ngagedur kaget ieu wali ningali keanehan ciduh budak leutik jadi sabab cai mancur ditanya ku ieu wali
Neng boga wiridan naon jampe naon neng sakti amat dijawab ku budak lemet Bahaji Pak Haji kami mah boga jampe naon ngan kami nurut kaindung kami tiap penting maca sholawat samet ngan 15.000 kali. Masa budak alit mau sholawat sawengi 15 khasiatna barokahna sumur dicuduhan disaksikan wali Allah ngakedur cai kaluhur Didinya Tuan Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jajuli rahmatullah alaihi anjeunna ngajam ngamaksud boga kahoyong nyuhunkeun pitulung ka Allah ya Allah hoyong teuing abdi dipaparin kakiatan kangge nyusun kitab hayang ngarang kitab eusina sholawat kabita ku barokah sholawat kabita ku hasiat sholawat teras engke ieu wali nu nyaksikeun eta budak leutik nyusun kitab ngaranna Dalailul Khairat Dalailul Alhamdulillah sim kuring tahun 80 hiji masih emot ya kuring orang Pandeglang asli di Banten di pasar Pandeglang aya nini tukang dagang beas karena Ibu Haji Upi bari dagang di pasar aya nu meuli di ladenan eueuh nu meuli maca dalail saminggu sakali hataman dalail poe eta sholawat poe Senin dibaca sholawat Salasa dibaca nepi ka hatam saminggu syukuran alit-alitan di bumi nangariung maca dalail terus sedekah dilaksanakeun urun-urun alhamdulillah berkah anjeunna maca dalail yakni nu eusina sholawat anak incuna jadi jalma mulia alhamdulillah eta teh ibu-ibu mantap di Pandeglang ka ditu mah barudak ibu-ibu ge geus teu aneh maca Dalailul Khairat alhamdulillah barang bismillahirrahmanirrahim kasauran Abu Yasanja kadukawang anjeunna nguningakeun saha jalma nu sapeting maca 150 kali sholawat Ibrahimiyah insyaallah kasabna berkah dibabarikeun berangkat haji umroh urang mah maca sholawat mun keur aya kasusah keur senang matara sakitu ge lumayan lamun diudag-udag kubang emok kakarap maca mun parijah eueuh nu budak-budak mah tara maca sholawat eta mah kebiasaan urang ja urang mah kebluk nauzubillah min masya bahkan diulangakeun ku para ulama dina Jawahirul Bihar ada 43 khasiat sholawat yang saya ingin sampaikan khasiat yang terakhir dalam kitab tersebut sahajal manuloba maca sholawat sholawat eusina adalah asma Nabi jenengan Nabi memintakan rahmat salam ka kanggo kangjeng Nabi eusina adalah doa kangge urang insya barang di akhir zaman wiridan upang salametna kusabab geus eueuh mursid aya ge mursid belekok maka wiridan upang amanah adalah thariqah sholawat maraca ratib dibaca sholawat dibaca jaminan kasalametan di akhir zaman ngawiridkeun eta lain teu meunang wirid thariqah lamun niatna sejak tabaruk teu sawios-wios ngan secara hakikat geus eueuh pigurueun baheula ama sempur tos nguningakeun zaman baheula bae ceuk anjeunna geus eueuh mursid mama sempur kapungkur aya mama rende di itutuh di Rende Majakarya mama rende kalakuanana samun aya nama sapertos Habib Saikhon
jadab dina makompana hiji waktu nungtun kirik anak anjing nuletik keneh di talian ditungtun ku amarende dicandaka sempur pelebah caket sempur ditalikeun tali kiri kana tangkal anu caket tetebih di masjid tidinya amarende ngaroko handapeun kuluwung bedug disempur da ama sempur mah tara udut tara ngaroko tiba-tiba ama sempur nuju di lebet amarende di luar eta ama sempur duka terang di mana tiba-tiba nyauran eta aden jakaria piwaran kalebet ta eta kalakuan ulama baheula ahli sholawat ahli sholawat duka sabaraha puluh ribu kali ama sempur dina sadinten sawengi maca sholawat nu uni ngakuring mah murid-muridna sapertos Abuya Bustami di santri sapoe saputing tara kurang ti 10.000 maca sholawat Jibril nu ayeuna aya keneh sanadna nyambung ka sempur sapertos Abuya Munpasir maca sholawat sadinten sawengi tara kurang ti 50.000 kali sholawat Jibril. Alhamdulillah. Ya Allah tinggali Kangjeng Rasul 11 tahun kirang langkung di Mekah ditawaran jabatan ditawaran artos asal ulah mawala ilaha ya cina Muhammad dak tawaran bae bisi hayang pamajikan geulis kami disiapkeun digani kita marjani aya bisi hayang jabatan naon bisi hayang nyekel kunci Ka'bah bisi hayang kedudukan hayang jadi raja hayang jadi naon sok asalullah mawala ilaha Masya Allah. Tapi Kangjeng Nabi asyiqatu bita'idillah berpegang teguh kena janji Allah. Kangjeng Nabi tetap menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Ulah nganggap Kangjeng Nabi sesenangan di Mekah hampir 12 tahun 11 sampai 13 tahun lamanya. Kangjeng Nabi di Mekah dibuli, dihujat berkali-kali mau diancam, berkali-kali diembargo, berkali-kali rek dipayahan, berkali-kali upaya pembunuhan, berkali-kali berbagai macam bentuk hasutan. Bukan hanya menimpa beliau, sahabatnya beliau pun dibunuh oleh mereka. Masa teruskan ulah barang bismillahirrahmanirrahim. Boro-boro zatna Kangjeng Nabi mah jangankan yang lain rambutna wae mun ditetek manjangan deui diduruk moal teurak panon poe mental moal aya talangtang dina diri Nabi aya perkara najis boro-boro dirina boro-boro sifatna warna bae jenenganna bae pang loba-lobana pang mulia-muliana ari jenengan Kangjeng Nabi dina kitab Dalail ayat 200 hiji bari mulia kabeh ngaran urang mah hiji ngaran asli dua ngaran landihan goreng patut aslina meuni sae patona digeroan onah-onah aslina muhibbin digeroan ibing-ibing aslina arana adalah Aisyah digeroan aslina Saifullah digeroan empul-empul. Kangjeng Nabi majenenganna sae sadayana ladihna sadayana sae kunyahna ge eueuh nu awon sadayana sae sadayana nu boga ngaran hiji makhluk pun di dunia jeung di langit anu sasae saseungit Kangjeng Nabi boro-boro kitu langit ngageder surga ge ngageder lamun aya jenengan Nabi disebut lamun aya jenengan Nabi disebut saur Imam Qasqalani ngariwayatkeun
Lamun di dunia aya nu maca shalawat salam ka Nabi, surga ngagibrig, surga ngagibrig, eta surga dugi ka malaikat ra surga teh tempatna dirante dijagaan da ieu surga teu kuateun hayang turun ka Madinah, hayang turun ka. Jadi di mana di dunia aya nu maca kieu ye ku surga kadenge. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sakul di dunia aya nu maca sholawat ka Nabi, surga ngagibrig kekuatan awakna surga. Ku malaikat di kalian dirantai seolah-olah saud Imam Qastolani ieu surga teh hayang turun ka Madinah, hayang nepangan, hayang jarah ka Rasulullah. Masya ya Nabi salam alaika sadana ya Rasul salam bedas baringan tos Habibah ya Habib salawatullah alaika sadanan tasyam lu bedas udah lu nyak bisa teh ayo nurun fauqa nuri anta wali anta misbahu nuri sadana ya Nabi alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika salam saladi ya Habibi ya Muhammad ya harusal khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini semuanya ya Nabi ya Rasul ya Habib salawat alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaih salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa
وبارك عليه وعلى آله amin ya rabbal bareng sholawat sholawat jumlahna ribuan nganu masyhur di dunia aya genep nu kahiji Ibrahimiyah dua Munjiat tilu Ismul Adzam sholawat Ismul Adzam opat Nariyah atawa Munfarijah kalima sholawat Syekh Ahmad Kabiri Syekh Ahmad Al-Badawi Nuraniyah kagenap kodei aing jalan apa genep kata sholawat nu masyhur di dunia barang hiji sholawat temenang dibandingkan jeung sholawat lainna sholawat ka sholawat eueuh nupang abdolna bege abdol ngan paling lapat nupang abdolna dina sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah nusok dipake dina tahiyat keur salat hari padilah nama sarua jeung sholawat mana bae abdol sholawat eusina kumaha nu maca lamun sholawat ti Allah lain Allah maca hartina Allah ngarohmat teureun-eureun ka Kangjeng Nabi ti malaikat istighfar sabab Nabi makhluk Allah samulia-muliana Nabi ulah dianggap anak pangeran sa masjid DKM muludang lamun teu beak 80 juta lain dari kulon alhamdulillah RT kabere babinsa kabere babin kamtibas kabere tukang adan kabere tukang ngahudangkeun subuh kabere amplopna kabere parselna malah nu terbesar kamari simkuring di Syekh Makam Keramat Syekh Mansur Cikaduan karuhun simkuring di Cikaduan ngayakeun muludan kuring nanya ka panitia termasuk di incuna Syekh Asawi Caringin Banten kukula nu ngajina tahadusan jadi mah nu hadir leuwih ti 50.000 jelema beak sabaraha panitia kakula ngomong pribadi aya nu beak 100 juta eta muludan subhanallah siapa ngomong ispalana lana lana ya habibana muludan 20.000 ngomong ispalana ispalana muludan 10.000 siapa eleh ku tukang nini boga salaki di Baros di pasar Baros tiap tahun mah lamun teh beres 1 juta gering tadi nabung lagi 1 tahun pamer ieu cuma dikumpul-kumpulkeun muludan di luar nyieun besek alhamdulillah jadi lamun muludan rame beurang aya pawai aya ta'aruf aya berjanji aya namina pasukan asrokol jeung sajabana kula pernah nanyakeun ka dulur kula nu di kulon orang Banten ieu kabina-bina amat dararia muludan meuni bebeakan kieu naon sababna ngajawabna sederhana orang Banten teu bisa ngaji ngajawabna sederhana kiai kaula mah peupeurih kaula teu bisa ngaji cenah ceuk guru ke kiai sorangan ngomong moal aya urang lamun Kangjeng Nabi teu dilahirkeun ka alam maka kula mah syukur kula lamun eueuh Nabi meureun jadi maung lamun Nabi itu dilahirkan ke dunia bahwa aing teh jadi burui jadi kecebong jadi kampret Masya Allah sabab kitu kaula bebeakan teh ningalikeun rasa syukur mahabbah cinta sabab lahir Nabi urang terang pangeran teh Allah terang cara salat terang cara ibadah terang cara mandi junub terang cara susuci terang kumaha hak jeung kewajiban dina rumah tangga sabab Kangjeng Nabi diutus ku Gusti lamun Nabi teu diutus manusia geus aya ka dunia puasa inang-inang jahiliyah sebab Nabi Isa ditarik ka langit ku Allah kukituna kula beak 1 juta 2 juta 10 20 juta ge teu panasaran nganuhunkeun ka Kangjeng terus kukula di mukobalah hari maneh Agustusan meuni teu bebeakan kunaon hari Agustusan eleh rame ku muludan ngajawabna sederhana eta kula dulur kula di lembur kula di Pandeglang hari pai Agustusan macina proklamasina Soekarno doang jeung Bung Hatta Rasulna eueuh cenah ngajawab
teh jawaban jelema bodoh teu make dalil teu make hadis. Maka sim kuring ngahimbau ka dulur-dulur kuring nu aya di HRC hayu muldan tahun hareup mah sing garede nabung genep bulan memehna keur ngaryakeun keur rame-rame mauludan bisi salat urang mah eueuh araheun ngaji Quran bisi eueuh araheun wiridan bisi eueuh araheun sugan we dina hate urang nyelap keneh cinta ka anjeun Rasulullah. Amin ya rabbal para wali Allah nutos maot dohirna arwahna seukeut leuwih deukeut eta arwah wali ngadoakeun ka anak incuna heula jeung ka jalma nu jadi muridna jeung ka jalma nu sok ngahadiahan ka anjeunna. Kitu deui wali-wali sejen, ulama-ulama sejen, kantenan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti deukeut keneh ka anak incuna turunan-turunanana duriah-duriahna di antara duriah beliau para habib-habib wayahna barang wayahna lamun ningali habib bisi teu cocok cariosanana gaya dakwahna ulah dihina ulah dimusuhan eta teh turunan Nabi tapi doakeun bae sing salamat sing panjang umur salamat sing panjang umur amin ya robbal jampe akhir zaman supaya salamat tuturkeun ulama akhirat ulah nuturkeun kiai dunia solajan pasantrena gede soantrina lobuah kudu nyekel ulama akhirat kiai akhirat tuturkeun para habib duriah-duriah Rasul ahli sunnah wal jamaah thariqah alawin wiridanana shalawat ratib shalawat ratib shalawat ratib shalawat ratib shalawat ratib kitabna ulah luhur-luhur ulah gede-gede hese sapinah bae sulam topek bae tijan bae barang sapinah sulam tijan sulam sapinah kitab wajib akhir zaman wiridna ratib salawat ratib salawat cina kumaha kiai baheula jika mama sempur maca anu kelasna geus beda disauheun jeung pangeran urang teu nyantol ka nabi mah dia moal nyetrum hate moal asa nganyahoan dadaria segala macam hiji bripai hiji makrob hiji beuki kena es mambo dadaria barang hakanang ti pasar di pasar ama sempur masa umur hidup di mana buka puasa curug kena gelas ang aleueut cai nu nempel dina curug sabulan sakali nuang sangu sagede muncang demi Allah wajar wiridan hijib anu galair anu kitab anu wajar siapa geus tong luhur-luhur sia betul luhur hakanana geus bangsa kana disubahat goblok beuki kena kelapongguan sia teh gitu emang sia di akhirat teh langsung ditanya ku Rasul emang sia saha boro-boro ku Rasul sia ku bupati bae datang ka lembur sia teh jadi camat mah moal ditanya ti heula goblok benar gitu benar teh jadi lurah mah moal ditanyakeun sia emang sia di akhirat kecek Rasul oneh ka dieu wawan ka dieu iya emang sia saha lon woi nu bakal dicalukan di geruan ku Rasul ashabikunal awalun ahlul bait Rasul Aisyah dulu Sayyidatuna Khadijah dulu Sayyidatuna
Fatimah Zahra, Sayyidatuna Kulsum, seluruh putra Rasul yang meninggal ketika sebelum dewasa ataupun setelah dewasa dipanggil dulu oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat beliau dulu, keluarga beliau dulu, Bani Hasyim, Bani Muthalib. Setelah itu baru kepada para tabi'in, kubarot tabi'in, Syawabul Adam umat, baru dipanggil yang terakhir, yang dekat dengan Rasul, Al-Atas, Al-Syagab, Al-Syiqah, akan dipanggil lebih dulu oleh Rasulullah. Arisya saha aing nanya ya, terakhir aing antek lain muter jauh kan batu kusna mal aingnya kok segala batu dikang dulu ditanya panggil dikang dengekeun aing keur di dunia masaduna fi dunya faujuna fil ukhra barang bi khalijatal wa Fatimah Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra yang kencang saduna sadayana kuzuna bil ukhra bi Khadijatul wa Fatimah Zahra bi Khadijatul wa Fatimah Zahra. Oh, kuring dek nanya di akhirat hayang bareng jeung Sayyidatuna Aisyah, hoyong jeung Sayyidatuna Khadijah, hoyong jeung Sayyidatuna Rabi'ah binti Alawiyah, hoyong jeung ibu-ibu ahli surga, hayang sia dihijikeun jeung Mbah Sungkur di akhirat. Hayang jeung Amarende, hayang jeung Ama Ciganea, hayang jeung Syekh Yusuf Sambiliwani, hayang. Dah usulkan di Purwakarta, isukan hari jadi Purwakarta ayah hawal Syekh Yusuf Sambiliwani sing jutaan jelema turun, amin. Iya kula geus ngomong berkali-kali di Purwakarta, kalau saja Syekh Yusuf Sambiliwani dihawalkan besar-besaran sebab beliau punya murid di antara Syekh Nawawi Banten, insya Allah ratusan ribu jutaan orang akan datang ke Purwakarta. Likir tukang dagang bakal kau barokah, amin. Mudah-mudahan kali ini kuda dimulia di omongan aing. Ulah bae kikituan bae aya patung di pasar dari saya Yusuf nu haul heuh. Naon tadi sampai akhir zaman cenah Najina Sapina Tijan Sulam Sapina Tijan Sulam Wiridana Sholawat Ratib Ratib Sholawat Ratib Ratib sakitu nu kapihatur ieu kula boga adik di Karawang Kijeje ieu kakasihna Habib Syaikhon anjeunna mah ditangkep dina awak Habib Syaikhon bukan diteuteuk ku Habib Syaikhon ieu kanyaah kakasih Habib Syaikhon muga-muga nya sing panjang umur. Ieu adi angkat kula doakeun sing pamajikan sing wafat. Anakna sing loba. Atuh jelema soleh mah kudu loba jen. Tidak jen kudu loba anak, lamun ka haji teu kudu loba sebab teu pati soleh aing mah. Aing baru sakene amplop. Nah, aya amplop ti Jokowi mah teu hayang aing teh hayang. Hayang aing hayang teh. Ih, tinggal. Ih, atuh lah atuh. Kitu bae.